Tong hareureuy. Dangukeun baca. Allahumma barik lana fima rojaklana wakina azabannar. kemarin hareureuy atuh. Iya apalkeun doa, mungkin ku Pak Ustad. Moal ka dibejaan doa naon heula ieu. Mungkin ku Pak Ustad dibejaan jeung artina nya minggu payun lamun nu teu apal berarti ditajir. Artina ditajir teh dibere sanksi atau peringatan. Wayahna kudu arapalnya. Sok ayeuna baca doa uwihna. Beberes. Assalamualaikum. Maca doa heula sirit. Balalik we. Kadi baca doa heula. Rahmatika ya ibi. Kade. Jo. Salam. Jem. Naon. Mun sama di dieu loba jurigan teh. Oh, nu bener itu mah. Jem itu naon? Mana? Itu naon, Jem? Jem itu. Kelak. Cek Pak Ustad, pan tadi mere doa. Urang bacakeun doa eta. Bisi we ampuh. Allahumma barik lana fima rojaklana wakina azaban. Asli? Ek dihakan sugan urang. Aduh, mau balik ieu mah euy. Mantap ah.